saat ieu pun lanjut putra emak anu nomor ka-12. Enten emak sadayana putrana 16. Anu aya ayeuna mantul 11. Tiduana mudah-mudahan panjang yuswa sim kuring mah mantul emak aslina di Cimahi abdi mah aslina di Cimahi Caket Tunjani dan masih kena baraya asal orang dia nya bunyi kumaha tenang pada ditampi diteraskeun ngaosan. Alhamdulillah urang sadaya sumping ka ieu tempat teu aya sanes ieu teh panggiring ti Gusti Allah. La yasukul khairu illallah. Moal aya hiji jalma anu bisa datang kana tempat anu hade. Moal aya hiji jalma anu bisa datang kana tempat ilmu kecuali eta jalma meunang panggiring ti Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Dahu panita yang panggiring ti Gusti Allah mah sok sahaja di mana deukeut ka masjid tapi tadaekeun salat berjamaah di masjid. Aya nu kitu aya. Nu mana? Dalam aya panggiring ti Gusti Allah mah sok sahaja di mana deukeut ka pasantren, deukeut ka pangaosan, deukeut ka mingguan tapi tadaekeun datang ka eta pangaosan. Aya nu kitu aya. Nu mana? Apa ngawasana teh ari buludan? Apa ngawasana teh ari aya acara reuni? Sok aya nu kitu aya? La yasukul khairu illallah. Wa aya anu bisa datang kana tempat anu pinuh ku barokah, datang kana tempat anu mulia kecuali eta jalma meunang panggiring ti Gusti Allah. Maka nu kahiji hal ieu patut kurang disyukuran. Dalam daya panggiring ti Gusti Allah mah sanajan didukung ku pamarentah, dihadiran ku pamarentah, didodol ku masyarakat. Nu sumping nanti mana-mana cacakan eta teh naon pimpinan masjid gimana? Teu sugan disampaikan tapi teu tersalin ngalengkahkeun sampai ka eta tempat pangaosan. Leres kitu. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Moal aya anu bisa mengkolkeun gorengna hiji jalma, iwati dipengkolkeun ku Gusti Allah. Mubalik moal bisa mengkolkeun gorengna mustami. Teu saeutik mubalik anu menyampaikan al-ghaibu haramun, al-ghaibu haramun. Ari ngabohong teh, ari ngabohong teh, ari ngabohong teh haram ulah duka. Ari ngabohong teh tapi teu saeutik balik di pangajian geuningan eta pamajikan loba keneh nu ngabohong tadi jadi salahina. Aya nu kitu aya. Kumaha? Kalupit di dieu mah segala aya. Kabudak geus ngabohongnya punya. Maukeun harta seet acisna ge padahal aya keneh atuh da aya wae mintaan duit ulah diwarah jeung ngabohong. Kumaha atuh nuju teu seueur artos tadi kana duit masa kumaha loba lagi hayu kurang deui kurang. Sok aya di dieu pamajikan ngabohong ka salahina aya. Ciri mubalik ogenan teu bisa mengkolkeun gorengna bos. Laras itu laras. Teu saeutik mustami teh ditiungna di ka pangaosan, balik di pangaosan mah ditiungna dibuka. Aya begitu aya. Bahkan di mana mah geuning pamake kolor papana. Abeulit salahina neangan kolor ka mana dipake ku pamajikan. Ari kabudakna dicepretan. Yeuh, geus sakola agama. Yeuh, bekal mah. Yeuh, kantong mah. Yeuh, bungkuna. Ari indungna taradaekeun ngaji-ngaji. Aya nu kitu aya. Ciri la yasrifu su'a illallah.
Gusti Allah. Tuh ngarasa Gusti Bui sabaraha puluh tahun bari kita kuya mari deui mari aya kitu aya ciri sagala rupa kagorengan moal aya anu bisa mengkolkeun kecuali dipengkolkeun ku Gusti Allah. Dina saha ayeuna ngarirahna mah ayeuna teh di bumi di AC nonton TV ngagoleh laras itu bu laras kita bu sabaraha cari di dieu emok kiri emok kanan naonnya ngabadu ka ditu sakalipun kadua kali ngapunten katilu kali malah geus biasa cangkel teh bu aya nu teu cangkel aya anu teu cangkel berarti teu normal balik ke dia udah dipariksa laras gitu syukur alhamdulillah urang tiasa merahan kana hawa nafsu mujahadatun nafsi sumping ka ieu tempat wa ma bikum min ni'matin fa minallah sagarupa anu aya di diri urang rek hartana rek bandana rek pomarana rek pangkatna eta sadayana min Allah ti Gusti ulah rek diakukeun pada kahebatan hasil diri sorangan poho ka Allah bisi cara si korun hartana melimpah tapi teu iman ka saha anu akhirna hartana dimakan bumi dilelepkeun ka mana ka bumi anu ayeuna mah lamun aya anu manggi harta disebatna harta naon harta si korun anu baheula dilelepkeun ka muka bumi bisi tiga si Fir'aun bukan bahkan si Fir'aun bukan kana rabbukumul a'la manehna lakukeun pangeran anu akhirna dilingkarkeun ka bumi sagala rupana hilang seketika auzubillahi min poho Allah hilang anu maparinpangna sagala rupa nikmat ti pasian sampean sareng malengkah ti pasian soca sareng ningalina ti pasian cepil sareng upingna laras itu eta sadayana syukuran ka Allah alhamdulillah ulah rek diakukeun ladang hasil kahebatan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim teu aya daya upaya teu aya kakuatan pikeun ngalakonan bakti jeung ningkahan maksiat illa billahil kumitulung Allah laras itu laras pangandari syukuran kurang naon sababna memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu teh di antawis tanda urang syukur naon sababna dina hadis kursi laulaka lamma khalaqul aflah terang kesan dauhan para ulama anta alladzi laulaka ma khuliqun kalla wa khuliqun laulaka terang hartosa mun teu aya anjeun makhluk moal dijieun makhluk mun teu aya anjeun diciptakeun Nabi Muhammad syariatna aya urang sadar pangasyukuran aya urang syariatna diciptakeun kanjeng Nabi Muhammad sebelum diciptakeun anu sanesna maka Nur Muhammad parantos diciptakeun pangpayunan pangak urang patut disyukur ngageuling kedah disyukuran malam yashkurin ni'ama faqad ta'arada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bimiqaliha dina al-hikam disalurkeun sahajal manu
pandai bersyukur. La azidannakum, janji Allah pasti bakal ditambah. Nyakitu deui sabarina jalma anu tara syukuran ka Allah berarti ngantongkeun rizkina hancur nibakeun dirina dina kufur. Saha jalma nu teu syukur kana nikmat Rabbun Ghafur ngantepkeun rizkina hancur nibakeun dirina kufur. Naudzubillahi min wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Saja manu kufur kana nikmat ya Allah maka tunggu siksa ti Allah anu sakitu bangetna. Naudzubillahi min nu kahiji urang sumping ka ieu tempat mudah-mudahan sing tergolong ahli syakirin anu syukuran ka Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna bade naon atuh urang ka dieu niatan kumaha masing-masing sejak ningalikeun cinta ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat syiar Islam nyaeta ku silaturahmi. Laras itu bade timaros ibu atau silaturahmi ibu, bu